Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-diyafatu ari semah salah satu ayamin eta ayatilu pirang-pirang poe. Wajah ijatuhu sareng ari menang na itu nyemah yaumun eta sapoe walailatun sareng sapeuting. Waman sareng ari saha jalma kana eta nu bukti ieu eman teh yu'minu eta iman ieu eman billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir fal yukrim mangka kudu ngamulyakeun ieu eman dhaifahu kasemahna ieu eman. Waman sareng ari saha jalma kana eta nu bukti ieu eman teh yu'minu eta ngimankeun eman billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir falyakul maka kudu ngomong ieu si eman khairon kana leuwih alus aw yaskut atawa repeh ieu si eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al-dhaifu arisah ieu dhaif birizkihi kalawan mawa rizkina ieu dhaif. Wa yartahilu sareng balik ieu dhaif bidzunubil qaumi kalawan mawa pirang-pirang dosa kaum. Yumahissu ngabersihkeun ieu dhaif anhum ti itu kaum dzunubahum ang dosana ieu kaum. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Abu Syekh an Abi Darda katampi ti Abu Darda. Harfut ta'i ari ieu eta huruf ta. Ta'atun nisa'i ari taatna awewe nadamatun eta kana langsaan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Asakir anis sayyidati Aisyah katampi ti sayyidah Aisyah. Ta'atullahi ari taat ka Allah. Ta'atul walidi eta taat ka indung bapa. Wa maksiyatullahi sareng ari maksiat ka Gusti Allah. Maksiatul walidi eta maksiat ka indung bapa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani. Ta'amul isnaini akadaharan pikeun dua jelema kafisalisati eta nyukupkeun pikeun tiluaneun. Wa ta'amu salasati sareng ari kadaharan pikeun tiluaneun kafil arbaati eta nyukupkeun pikeun opateun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Talibul ilmi ari jalma nu nyuprih ilmu, talibur rahmati eta anu nyuprih kana rahmat. Talibul ilmi ari jalma anu nyuprih kana ilmu, ruknul islami eta rukun Islam. Wa yu'ta sareng dibere naon ajruhu ganjaranana ieu si talib ma'an nabiyina sarta pirang-pirang nabi. Ta'amul mu'minina ari kadaharanana jalma mukmin fi zamanid dajjali dina zaman dajjal ta'amul malaikati eta kadaharanana malaikat. Atasbihu tegesna maca tasbih wa taqdisu sareng maca taqdis. Paman mangkari saha jalma kana eta nu bukti naon mantikuhu ucapanana ieu eman. Yauma idin dina itu poe teh atasbiha kana tasbih wa taqdisa sareng kana taqdis azhaba mangka ngaleungitkeun saallahu Gusti Allah anhu ti itu man aljua kana kalaparan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim ad Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Thalabul ilmi ari neangan ilmu pariyadhatun eta dipardukeun ala kulli muslimin kasakur-sakur jalma Islam. Wa inna talibal ilmi seung sayaktosna jalma anu neangan ilmu yastagfiru eta pangmentakeun hampura lahu ka itu si talib naon kullu syai'in sakur-sakur perkara hatal hitani sahingga pirang-pirang lauk pil bahri anu aya di lautan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Abdul Bar an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Talabul ilmi ari neangan ilmu afdalu eta leuwih utama indallahi mungguh Allah minas sholati tinimang salat wasiyami sareng puasa wal haji sareng munggah haji wal jihadi sareng jihad fisabilillahi dina agama Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ad-Dailami Imam Dailami. Tohiru kudu ngabersihkeun anjeun hadhil ajsada kana ieu pirang-pirang jasad. Toharo mangka ngabersihkeun kum ka aranjeun insyaallah Gusti Allah. Fa innahu mangka sayaktosna kalakuan sareng tingkah. Laisa eta henteu aya saha abdun hiji hamba yabitu anu nginep atawa sare ya si abdu tahiran halna suci
illa bata angin peuting ma'ahu sarta itu si abdu saha malakun hiji malaikat fi syi'arihi dina pakaianana itu si abdu la yataqallabu henteu pati-pati malik ieu si abdu saatan dina hiji saah minal laili tina peuting illa qala angin ngadauh ieu malak Allahumma ya Allah ighfir muka ngahampura Gusti li abdika ka hamba Gusti fa innahu mangka sayaktosna ieu abdu bata eta meuting ieu si abdu tahiron halna anu suci. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani ani Ibnu Umar katam piti Ibnu Umar. Tuba kacida bagjana lil mukhlisina pikeun jalma-jalma anu ikhlas. Ulaika ari itu mukhlisin masabihul huda eta pirang-pirang lampu na pituduh. Tanjali pertela anhum ti itu mukhlasin. Mukhlisin naon kullu fitnatin sab kabeh fitnah zalma anu dolim kabeh. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Abu Nuaim an Sauban katam ti Sauban. Wallahu a'lamu bissawab.